Si Ebit keur ngalamun gawean ku aing sia. Mang Ebit kunaon jadi suarana gede cenah ngebas. Gitu. Heeh. Nah, soal ya suara emang di leletik abis itu ya dia salah teh. Heeh. Emang jadi istilah mah terkiat. Jangan Allah Akbar. Udah bagus. Ayo murah udah Allah Akbar. Oh, ata ka jauh berata lu. Ya Allah, ayo. pusing kain jang naon jawaban teh jadi itu bantu MR kalian. Kuman Berata buat apa? Jangan kata jauh berata bener ata. Aduh ya Allah. jang naon jang ngonten tuh urang kita tadi oge ngan jawab hayo jang naon siapa? Coba lagi. Pusing. Aing rek ditengar ku eta ku kursi dan teu beunang aduh goblok sia. Tong punung atuh. Punung bagus. Punung ke punung. Punung. Ebet, Punung. ebet. Punung. Naon? Punung. Beak so ayo aduh Allah Akbar. Naon deui mana mah teu balegna teh. Terus kunci mah. Naon deui satana naon deui sakaina naon deui. Kana naon we pagawean teh atuh naon jawaban teh eueuh eta mah. Uyah teh potong. Ya tahu ya kosi teh potong. Mun potong bahaya si kakek pasti minta ganti rugi. Mana masa kainget kasarek naik gantian porsi. Kalau dibalangkeun. Lah sia lain dulu. Capat lah sia tata. Oh ngancam si berdua. Ini kira-kira. Jeung MR dibebeutkeun nya nahawanan gitu maksudnya. Belah teh. Oh, Belah teh. sia teh bener teh balik. Belah teh. Coba bola mah kurang gantian atau porsi dibalangkeun nahawanan coba. Padahal itu hancur. Atak belah sugan atak belah. Padahal teuing aing mah. Padahal teuing geus aing mah. Naon teh? Ya posir hancur sugan. Naon kitu atas boga duit. Gas parah saya. Heureuy gas. Aing loba ke duit deh, aing juragan aing namanya. Juragan. Juragan tang. Juragan empang tuh, empang aing itu. Juragan empang. Mah bener jangan gitu mah. Mah balik. Tolong. Asia kalau keluar terus kakek-kakek bagung teh. Lu ya Allah, ya Rabbi ya Tuhan. Motor teh beak bensina di ngaripuhkeun ai kieu teh didodorong akhirna teh goblok gitu. Aduh ampun aing mah. Cereg ieu mah ya. Aduh ampun. Kek. Hai. Naon? Ayo baca kurang di dorong. Beak bensin pugu. Dak bensin. Beak bensin pugu ieu teh. Atau ayo beak bensin meuli atuh ka bensin. Hah? Meuli ka bensin beak bensin mah. Ah, cuman ieu beak pajak motor na ge maneh teh. Sok model teuing. Padahal mah kudu eta maneh nyaho berita sok adekeun berita tara maneh. Tara. Hah? Tara. Atuh paingan balegug terengkeun mata kudu didehekan berita teh paena kudu jalan pajakna kakara bisa meuli bensin goblok. Lah ieu teu beli bensin, motor teh hirup aku mah. Heuh nya teh wayahna, mari ku aing didorong tepi ka imah. Ngomong we teu bawa motor. Make nyebut tabarak atuh aing mah nya daek ka didorong kieu asa teh. Eta mah alasan kakek. Tau ku sia hirupan ye, hirup dan moal hirup. Alasan kakek teu bisa bawa motor eta mah. Geus kan ya ku sia ye hirupan ye. Bisa teu sia hirupan? Surupan aku sorangan. Heuh nya eta sebentar hirupan mung sok cobaan. Aya bensin apa? Oh bensinan ieu teh. Alasan alasan eta mah teu berakan motor eta mah alasan. Sia mah telah nempokeun berita, maka kudu neuleuh berita. Pan sia teh gableg HP meureun keur naon apa HP teh kira-kira teu mangpaat atau beubeutkeun. Pek-prek ku kampak goblok.
cara aing atuh segala di dulu jadi nyaho edan sugan sia mah. Alasan atau mah bisniskan motor atau mah alasan atau mah bisniskan motor tuh gengsi. Si dongo sia mah yakin kurang sama kurang pikiran yakin teu ecreug teh kalian bantuan aing goblok dorong atuh beberapa teh hayo we sia mah ngeunahnya bensin gubek bensin teh tadi oge teu balik sia mah